Si Mak kemana? Ngecoin kemana si mama? Semoga duit lah. Ay gitu kumaha? Yang jajan. Ayo, apa? Yang beli mobilan. Lain iya sakilobana jualan. Wah iya tahu ya. Punya. Oh iya teh tahu ya. Cing itu. Anjing toh. Nah, iya batu. Batu. Oh, batu atuh. Beli. Hah? Cuma kita ke Simak. Arek naon kasih mbak Yang beli yuk jajan bala-bala. Jeung mobilan. Yang beli mobilan nu anyar ayeuna. Oh, mana makan jajan wajeng mau jajan. Ayo, udah. Si Mak mumpung boga duit loba. Loba duitnya. Oh, ayo. Ayo. Minta duit. Duh, aing mah pusing ah. Nanti gablek duit. Ya pasti kuda di si kudi yang segala deh, geraca di sunatan eta teh. Yang barawokan. Di sunatan kene wae segala deh. Duit di mana di sedengkeun era aku datangga cenah si kuda di si kudi cenah di sunatan. Kemah ku aing di sunatan kumaha carana oge sugan we aya bantuan kita tangga sugan atau mangi duit satelepung sakarung di pipir. Tapi dah api mana Assalamualaikum Maona. Waalaikumsalam Kang Nama Aming. mana? Alhamdulillah cari Kang Aming. Lain jika lu bingung Maona. Heuh muh ieu teh keur pusing gitu Kang Aming. Naon menjadi bahan pemikiran Maona. Heuh gerasa pikir ku Kang Aming udah si kuda teh pan geus segala lendeng geus baraokan. Sunatan geus ayeuna teh. Sunatan. Itu nama hayang Yunatan mah ngan heuh kieu na teh sahiji nu kieu. Duit makanya. Duit. Lain nyarita atuh ke kami. Terus sugan atuh ngeclok atau kumaha Kang Aming? Aya duit mah. Aya. Aya. Aduh alhamdulillah. Kira-kira na eta butuh duit. Tanya hayang main ayeuna eta budak teh geus teu sabar hende geresel eta ayeuna. Aya duit aya 5.50 Maona. Nek pake ya duit. Tong hariwang. Aduh. Jadi isin Kang Aming. Tong era tembay da butuh. Tapi ngeclok atau merah gitu teh. Bisa ngeclok, bisa merek. Kalau mun penting aing si kudi li gaya sel supageto. Kang Aming. Teu nuhun Kang Aming. Alhamdulillah Gusti, ya geuning miliknya si kudi di sunatan, di supageto mah si kuda aku di pinggir. Mak. Duit, Mak. Aduh, duit beres. Jajan. Ayo ini jajanan eta warung. Hayang beli. Mobilan, Mak. Engke meuli. Mobilan Ya, mana? dengekeun gerak lagi dengekeun. Oh, Hayang mobilan, hayang cocokan mah ieu. heeh. Kudu daek heula di sunatan, sia teh. Besok boga duit itu. Emak boga rezeki tah. Kan mau dibikin kerja jajan. Cuma ke di sunatan marani duaan. Mak, Hah? ngung yang lain, Mak. Boga duit. Wah, mimiti nama mau nyeri ke segalancang mah kata. Mak, itu cocok HP. Bae asal boga duit urang. Ya. Asal boga duit urang. Boga duit. Oh, tapi rati bang dicacan dibikin ka tentunya mau. Ya boleh mau mobilan. Jajan. Naon, yo sagalanya boleh ku sia hakan, ku sia kabeh. Asa naik. Alhamdulillah. Yuk si alurin bae. Dia duit kurang amankeun aing bisa dipadong tapi sekudah si kuliah pakai jajan ludes aing mau bisa nyewa dokter. Nah. Da pernah naik budak nage mah kadongkang atuh kitu. Kumaha tuh? Alah, serius. Hai. Bang, ayo. Bang, jajan beki. Pabrik bisa. Beki gua mah ada. Jadi dari sok Jajan itu kurang. Kurang pakai mobilan. sabar hiji sebenarnya mah ieu we cukup eta we. Orang yang dokter. Ampun Gusti. Nah, duit 5,5 juta tinggal 50.000.
kumaha aing eta ngeuah dokter aing mah ieu mah pasti bisi kula aja kuliah dalam dijajankeun beak gitu. Nah, daripada kawiwirangan aing tukang hamingkeun we aing rek nyawa tukang bengkong nu murah mah harga 50.000 jor teh teuing nu penting mah sapa teh ku aing ayeuna tah kula si kuliah lah mongan saha Akang ieu teh ngahaja mawa budak dua itu tadi si kuda yang si kudial teh Geuning niru ieu kuda aja budaya naon mana? heueuh ieu teh karunya geus gede geus baokan kan tadi sunatan Astagfirullah piraku. bejana cenah cek tatangga Kang Oni osok ngabengkong cenah majarkeun teh nyobaan we kan ieu sugane beunang murah Mau mah kok saya tambah nyeri. Rumah bangga mah. asal murah Ieu teh kumaha mana maksana kumaha mana? ieu teh kan boga duit sak dieu aya duit mah loba 5,5 juta kan beat tinggal 50.000 tak kudu gara jual ieu dibeakeun Abdi mah can pernah junatan mana? heukeun bae nu penting mah sapat Ieu sabaraha? Nyeri kok. 50.000 Wah nyeri daya tamu geus biasa junatan mah kan jarang gitu. Aya 50.000 mah meureun ti Bang di. Semet ieu we. yang mahe nu penting sapat Ya meureun keun wae lah urang cacagana we. Aya 50 mah da keur naon atuh? alat-alatna aya meureun Aya ieu teh geura ieu atuh keur. Ka ieu teh keur pan memeh digeser atuh dicapit heula eta teh. Ya kitu tah. Atuh nyeri mah. Muana ieu mah geus alat naon. keudeung dikituhan Tadi keudeung emangnya sakeudeuh geus dikitu teh kenyang ka dieu. Tah. Ka ieu teh keur ngeureutna eta teh ieu teh dikit tah. Oh, palapon kok kai nyeri terus. Ngan 50.000 mah dikitu eta na ge. Sadis. Nah, upami teu teu rak wae. Tah ieu teh dikana jodohkeun dikitu tah. Da mau naon-naon dengan modal. Ieu teh naon? Ieu teh kampak. Ke naon eta? Lamun teu teu rak urang gaji ku ieu ku kampak. Baik lah, sok baik mah. Oh, pan satuju. lain dipikir-pikir itu tukang bahas tukang bengkong tapi kerbaik Karena mau di mobilan, cepat deh. Udah, Untuk aja kita darahkeun, kamu ini darahkeun. Cuk, ke kamar. Ke kamar di kamar, di kamar. Sok buru kan ke kamar di kamar itu buru. Buru itu di ruangan itu. di mana? Ayo, udah mau liram. Ayo. Cicingan, cicingan. Sok, masuk. Sok juga. Nah, kalah aing. Sok. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah selamat. Ayo orang balik aja mah. Nah, beres di rumah duit, nilai murah. Sunatan. Tahunnya sunatan. Benar itu budak teh kalau Tur, merah, yang menyala. Tong disawak nyeri. Yo, aya dongkan si Bobos dongna. Aing bisa cocok itu benar sunatan. Bener. Betul. Ku dewek dicecep ieu keduaan heuh. Itu 100 tah. Potong-potong itu keduaan tah. Tah, sekarang tah. Cing sehat teh. Siap, Itunya. Rek balik heula nya. Ya, sip. Ayo. Panen. Beres. Nawe piling mah. Yang kapal, yang setung dia. Panen, aneh nih. Aduh, beremot terus. Kapal dia. Dia kan dia. Montong parasnya, ya naon? Aduh, loba. Loba mah. Itu tadi. Supaya cepat yang loba, udah di sunatan kita kudu daek tadi sunatan teh heuh. Lu kadio kan atuh mah jajan. Bati-bati.
Bagi-bagi cok. Tinggal lihat kumas ya, bagaimana hari tadi paus ya. Lumayan, lumayan. Ceng, urang jajakeun, ya. Jajakeun, kepan hayang numpak singa maneh. Ku aing dibaka kebon binatang, lebok ke kata singana. Kalau aing anu disunatan kumaha budak teh. Ampun ting aduh aing mah ku majikan aing amak kira ya. La ilaha illallah buat kituna. Nah kumaha geus kieu aing? Budak bangor teh bila teuing. Nah, ona saya di podalan saya mau ke budak. Budak bila teuing. Di podalan saya mau ke budak aya naon? Di rudak cek aing. Nah, asa luas aing. Nah, udah saya gede jahat itu. Ya, Kemudian tadi suratan. jangan nama udah berarti ngobrol. Dari disunatan mah oni. Di podalan saya mulai ngasih orang kan. Iya, yang udah Aduh, senjata. Good.